Kieu contohna. Presiden lamun teu sukses nyarekan gubernur. Gubernur teu sukses nyarekan bupati. Bupati teu sukses nyarekan camat. Camat teu sukses nyarekan kuwu. Kuwu teu sukses nyarekan kadus. Kadus teu sukses nyarekan RW. RW teu sukses nyarekan RT. RT rek nyarekan saha? Atuh kieu Wayarana teh. Atuh kieu mah berarti RT kekesen. Nah, Ketika lahan pertanian berkurang, kemungkinan ke depan akan krisis pangan. Negara hadir, negara teh sanes Pak Jokowi bae, termasuk Pak Kuwu, termasuk Pak Ulis, termasuk Pak RT di desa. Hayu atuh, urang di desa kumaha yeuh supaya produksi pangan urang ningkat deui. alhamdulillah RT disebat heuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakali deui kurang semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak gitu, kapirengna teh semangat gitu. Nya, sampurasun. Rampes. Wilujeng sumping ka sadaya wargi Dumai. Dumai teh nyaeta. Dumai naon? Terang teu? Dumai. Dunia maya. Sakali deui Dumai naon? Dunia maya. Wilujeng tepang sareng abdi Pak RT Sukardi ti Cirame. RT modern nu anti korupsi sanajan teu aya bengkok sareng gaji. Bororah bade korupsi da teu aya nu dikorupsina oge, tos seep sadaya. Alhamdulillah wengi ieu di acara podcast tamu Pak RT. Ieu bahasana bahasa nu intelek, bahasa tinggi, bahasa nu perlu pemikiran lebih. Nyaeta membangun Indonesia dari desa. Tepuk tangan. Kabayang pannya membangun Indonesia dari desa. Aya sabaraha desa di Indonesia coba. Terangkan. Kayak ti narasumber tuh, pasti dibejer-beaskeun tuh. Nah, ku kituna aya patalina sareng membangun Indonesia di desa. Kasumpingan dua narasumber nu hebat, nu top. Pokokna mah sabuleureun kuningan pasti terang ka anjeunna. Nyaeta Bapak Haji Ahmad Faruk. Tepuk tangan. Assalamualaikum. Anjeunna sekretaris pemberdayaan masyarakat dan desa. Tuh. Atuh tong molhok wae maneh Haikal. Pirengkeun. Kumaha tuh. Punten Pak Haji. Dipun. Kru maklum rakyat. Punten Pak Haji. Eta narasumber nu kahiji. Narasumber nu kadua teu bireuk deui na. Loba ngabantos ka kegiatan urang ye. Ti film, podcast. Saha? Terang teu. Aduh, Paulis pada matang atuh. Sampurasun. Hoyong terang teu namina saha? Hoyong. Pak Dalim. Tepuk tangan. Aduh, ieu Pak RT dina episode kalima mah rada deg-degan euy. Benteng sareng episode hiji 2 3 4 na kumaha teh. Punten Pak Haji. Mangga Pak. Nuhun. Aduh. Tadi masih emut keneh naon tadi teh mana? Membangun Indonesia dari desa. Ingat keneh teu. Aduh ampun ya. Membangun Indonesia dari desa. Sekali ditepuk tangan. Aduh. Wilujeng sumping Pak Haji.
Sareng ieu Paulis wilujeng sumping oge. Loba ngaririweuh ieu teh. Loba dibantos ku Paulis ieu teh. Alhamdulillah. Ya, Pak Haji. Nah, ieu teh kieu. Di Indonesia ayeuna teh cenah Indonesia tuh negara modern gitu. Cenah gitu tah. Teh modern kumaha gitu tah. Atuh modern upami pertanian teu modern tah kumaha gitu Pak Haji tah. Nah, kieu sesuai sareng tema nu ayeuna diangkat kitu nya, ngabangun Indonesia ti desa. Tah aya salah sahiji ungkapan, tulisan ujung tombak pembangunan teh di RT cenah tah Pak Haji. Nah upami Pak Haji gitu terang terusnya tiasa ngabejer-beaskeun tupoksi RT teh kumaha, tugas pokok dan fungsi RT teh kumaha tah. Mangga Pak Haji. Siap. Hatur nuhun Pak RT. Mohon. Anu manawi Pak RT mah tos malang melintang. Aduh, malang melintang. Duka seueur malangna kan gitu. Melintang natara kan gitu kan. Malangna nu seueur. Nya mah malangna nu seueur kan gitu nya. Ya ge tinggal 5.000. Oh gitu. Wes engke aya ti produser nya eta mah. Jadi pertama bahwa RT itu henteu mung ayeuna wae dikenal di urang di Indonesia. Mohon. Ti sejak zaman Jepang oge tos aya RT teh. Punten. Dicatat. Siap Catat. Pak RT. Dicatat. Catat bulis ya. Mohon. Pak Haji upami nu penting langsung wae ka dinya Langsung gitu. dicatat gitu. Tah, nuju zaman penjajahan Jepang keneh tos aya cika bakal RT. Cuman kumargi di Jepang mah bahasana sanes sareng urang kan. Di Jepang makan bahasana Ajinomoto, Suzuki, Yamaha, Honda, Mitsubishi kan gitu. Janten di bahasa zaman Jepang mah nami RT teh nya sanes rukun tetangga. Tapi tonari gumi. Punten Pak Haji, punten. Pamirsa warga Dumai Sadaya, RT di zaman Jepang namina Tonarigumi. Sakali deui naon? Tonarigumi. Sakali deui. Tonarigumi. Sanes wanari ngagaret bumi nya. Mah enggak dilanjut. RW aya deui. Tapi sakali deui ari RW di Jepang mah da moal aya bahasa di Jepang rukun warga. Bun. Tah di Jepang mah namina teh keur harita zaman penjajah Jepang nyaeta namina Ajaj Yokai. Tuh kan siga bahasa Jepang. Da asli bahasa Jepang. Punten warga Dumai kedah di ieu. Para wargi Dumai sadaya RW di zaman Jepang naon eta teh? Terang teh. Hah? Pak Haji lap deui cenah naon eta Pak Haji tadi teh? Bayar atuh. Padiki kumaha ieu? Bayar Sawer heula gitu. tinggal 5.000 Pak Tuh Haji. lepel. Aduh. Piraku ngabahasakeun Jepang sawerna 5.000. Da teu aya bahasa 5.000 di Jepang mah. Yang geus lareng hostna ganti wae. Jadi bahasa Jepang mau penyawer teh nganggo yen. Yen ono duit teh. Bakal laka pribe. Ya wis pragat. Tadi RW teh naon teh tadi teh? Aja Jiokai. Ajajiokai, tepuk tangan. Duh, yo. Bener-bener iya deh. Pak Haji Paru ibarat namanya tiasa disebat teh kamus berjalan euy. Eta kuningan teh beruntung aya kamus berjalan ke pemerintahan. Padiki upami ieu mah kayak dibukukeun tah nya kosakata pemerintahan gitu. Kosakata pemerintahan dina bahasa Sunda, kosa pemerintahan dina bahasa Jepang, kosa pemerintahan dina bahasa Inggris. Panginten kitu nya. Nah, kayak penulisna saha? Pak Haji Paruk, tepuk tangan. Cenah-cenah nyalon gitu. Oh nyalon, minggu kemarin ya mentas nyalon. Motong rambut, alhamdulillah. Sukses. Cekap 15.000 tampil kembali muda. Oh, aduh, glowing, yes. Mangga dilanjut. Nah, kunaon harita mangsa zaman Jepang dibentuk RT. Naon RT teh?
Rukun tetangga. Tonarigumi. Tonarigumi. Nama Jepang. RT RW-nya aja jokai. Catatnya, Aja Bulis. Ku abdi gimana Oh, iya. dicatat. Mun. Menawi aya door press ti Pak Haji. Dicatat. Tahunan dibentuk. Tangtosna RT RW harita dibentuk. Keur kapentingan marehna kaum penjajah. Keur ngadata saha bae jalma nu di hiji imah, saha kepala keluargana, saha anggotana. Keur ngagerakeun masyarakat. Lamun aya nama kerja bakti, baheula mah kan lain kerja bakti. Da kapaksa ku dijajah teh. Nya disebutna teh Romusa. Aduh, eta teh mun di zaman Belanda mah rodi, kerja paksa nu teu diupahan, lamun teu giat dipecut supaya gawe deui gitu. oh iya. Pak Haji punten nya. Oh, diapunten mah. Aya incu Romusa teu ya. Teu aya. Teu aya. Alhamdulillah artinya. Tah, harita mangsa Jepang gitu, RT RW dibentuk keur kapentingan maranehanana, kaum penjajah gitunya. Nah, ternyata di urang oge di Indonesia cikal bakal teh tos aya RT RW teh nya. Seperti di Jawa itu aya namina sinoman, nya. Atau plateran. Nah, eta teh sinoman teh dimaksudkeun keur ngagerakeun warga saupamina aya nu bade hajatan, bah bantu panitia pan nepi ka kiwari nya. Ketua panitia Pak RW, wakilna Pak RT. Jadi lamun aya kegiatan-kegiatan seperti itu pasti RT tampil paling depan, RW tampil paling depan. Alhamdulillah pan lamun aya nu hajatan sabulan ngagedur, beas awet, moal nyangu-nyangu sabab aya tinu hajat gitu. Lumayan begitu ya. Eta pendapatan yang tidak terduga. Mohon cenah cak si Haikal mah perbaikan giji. Perbaikan giji. Undangan mah ngan 10.000 tapi dohorno satumpuk eta subhit anu kitu tah. Mangga dilajeng mah. Nah, terus ayeuna berkembangnya Indonesia merdeka, RT RW ternyata kumargi di periogikeun ku nagara, ku desa. Nya RT RW teh diatur ku nagara oke, aya aturanana, aya undang-undangna nya. Urang ngagaduhan undang-undang tos sabaraha lah ti zaman penjajahan Belanda aya IGO terus di zaman kemerdekaan urang aya undang-undang segala macam, aya undang-undang desa praja. Kapungkur mah desa teh rencanana dijadikeun daerah tingkat 3. Jadi kepala desa teh lamun jadi ya, kepala daerah tingkat 3. Ulisna sekda tingkat 3. Taur perencanaanana kepala Bapeda tingkat 3. Leuwih gagah eta. Leuwih gagah. Tapi RT mah angger bae teh kepala daerah tetep bae RT. Kumaha tuh ya abdi janten RT teh upami kitu mah. Gaji teu gaduh. Gaji seueur eta coba dibuka sakitu ageungna. Atuh ieu mah Gaji wungkul. atuh ieu mah gaji ku awak. Mangga dilajeng. Nah, janten diatur dina undang-undang ti sejak tahun 83 aya Permendagri nomor 7, teras ka Undang-Undang 579 tos sababaraha perundang-undangannya. Lamun seueur deui deguar mah teu resep lah da. Naon ngapakeun undang-undang. Nu terakhir bae ya nya, nu terakhir bae aya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018. Nah, benten kieu kapungkur mah keur zaman Undang-Undang 579 samemeh reformasi lah nya. Mohon. RT teh disebatna kieu organisasi sosial tuh. Sosial Pak RT. Jadi ai sosial mah ikhlas. Aduh, komo lamun diplesetkeun RT mah sosial. Lamun kudu rada dijawakeun logatna sosial. Rada aya bangsat pangheulana kudu ngudag. Aya jalma pasea pangheulana kudu ngadamekeun. Namina ge rukun tatangga, jeung tatangga kudu
Akur lamun tatangga jeung tatangga pasea RT na teh sukses, keur mah jabatan RT teh sukses pisan rugi kagila-gila. Iya teh Pak Haji teh nyinggung abdi teh kumaha ieu teh. Aduh, teu aya niat bade nyinggung. Ari kasinggung mah eta mah derita lo. Kieu Pak Haji. Abdi ge nya salaku RT gitu tah. Upami aya nu pasiannya sering ngadamaikeun gitu. Komode eta lamun nu pasiana teh caroge sareng istrina gitu. Semangat eta komode lamun jeung pisah ranjang mah eta. Mulu muntah kieu teh nya meureun. Aduh eta geuning. Cariosana kan asa dijejek kuda euy. Kanu kuping teh meng gitu teh. Aduh. Langsung bae ganti. Mangga. Mangga wae. Mangga diteraskeun. Ya, jantan RT dibentuknya kapungkur mah tadi organisasi sosial yang diakui dan dibina oleh pemerintah. Jadi diaku RT organisasi sosial yang keberadaannya eksistensinya aya diakui punya peran yang luar biasa. Tepuk tangan buat RT. Aduh, abdi jadi bangga ieu teh janten RT teh sebagai ujung tombak pembangunan desa, sebagai orang pertama yang mendampaikan setiap perkelahian ataupun perdebatan ataupun yang kaitannya dengan masalah-masalah kriminal gitu nya. Bangga abdi teh janten RT teh. Tapi ieu aya hiji nu matak ieu teh, matak aya gantar kakaitanna teh. Pak Haji tugasna loba gitu. Tapi nu ngeritiknya loba kadang-kadang cenah ge. Eta cenah komo deui lamun aya bantosan kitu nya nu pusing teh RT heula cenah ge. Ieu mah RT-na cenah teu ngadata cenah. Ieu mah cenah sadulur RT-na cenah nu kengingna cenah. Padahal mah boro-boro terang eta datana teh ti mana-timanana teh kitu tah. Sok hayang ceurik abdi. Atuh ceurik bae heula sok ayeuna mah. Tisu lihat. Habis Pak RT. Oh mangga. Atuh eta kaitanna sareng organisasi RT-nya. Terus peran-peran RT di zaman pembangunan. Ya. Tos aya eksistensina ti mimiti zaman Jepang, Belanda sampai zaman kerajaan ya. Sampai eta aya istilah-istilah nu tadi teh tonari gumi tah naon eta teh Iya. kitu tah. Waduh itu hebatnya Bapak Sekretaris Pemberdayaan desanya, aduh hebat pokoknya mah. Kamus berjalannya Kuningan mengenai pemerintahan. Tepuk tangan. Aduh, iya nu dibutuhkeun teh. Supanten generasi-generasi muda nu aya di Kuningan teh terang sejarah kepemerintahan. Sering ka perpustakaan teu? Sering teu? Boro-boro ka perpustakaan, kartu anggotana BG kaseuseuh. Tadi masih aya putala-patalina sareng tupok si RT. Tadi tos jentrenya. Tos jentre sadayana kampung Dumai sapala wargana tos jentre, tos terang. Terang teu? Nah, ayeuna ye. Cobi Pak Ulis. Enggak. Punten, ieu mah puntennya. Hatur nuhun tadi tos dijelaskeun Pak Haji. Ini Pak Ulis. Nah, Pak Ulis, eta peran serta RT dina pembangunan teh kumaha tah? Kumaha eta? Menurut Pak Ulis ieu mah. Pami peran RT di desa mah Mohon. sakaterang abdi gitunya. Mohon. Eta mitra pemerintah desa. Mohon. Nah, janten sebagai penyambung lidah. Eta tiasa sosialisasi ke masyarakat. Mohon. Mengedukasi masyarakat, menjelaskan tentang arah pembangunan desa. Mohon. Nah, biasanya pembangunan desa mah mengarahna kanu kearifan lokal, Pak. Mohon. Nah, Contohna eta teh kearifan lokal teh. ya sepertinya kan dinas sosial lah. Sakedap. Mangga. Para wargi kampung Dumai Sadaya terang teu kearifan lokal. Terang teu. Terang teu. Tong api-api mun terang-terang mun teu.
Teu kenging terang nu teu Pak RT jadi sensi. Musim sensi soalnya musim sensi. Malum 5 menit nu kapengker emut kepotongan itu. Maka dilajengkeun Paulis. Nah, kearifan lokal teh sapertosna adat istiadat, budaya masyarakat, ya disesuaikan gitu. Nah, sapertosna pami di desa mah itu kan aya perencanaan pembangunan. Iya. Nah, biasanya kan dimulai di awal Juni, Pak. Juni, Juli, Agustus sampai September penetapanana gitu. Nah, biasanya sok diulem Pak RT, Pak RW, BPD sareng lembaga desa gitu. Nah, dina musyawarah eta urang rembugan bareng-bareng. Kinten-kinten di RT Bapak ieu naon nu kedah dibangun gitu. Di RT anu naon kedah dibangun gitu. Nah, eta disesuaikan sareng kemampuan keuangan desa. Biasana musyawarah itu ya ari di desa mah setahun Pak, anggaran teh setahun musyawarah, setahun musyawarah. Eta anggaran desa teh tah, dia anggaran desa teh. Era bade nyebatna teh mungkin aya pasekdis teh. Eta anggaran desa teh ditaroskeun teu. Taroskeun teu. Tanggung jawab Pak Diki. punten upami anggaran desa teh eta sataunna teh sabaraha kitu tah. Wantun sabaraha Bapak? 10% gitu. Malik nanya. Teu naon, teu dijawab kitu naon eta mah kitu tah. Eta perkawis ieu gitu kebudayaan, gitu kearifan lokal. Tiap-tiap desa ieu teh, tiap-tiap desa. Meumpeng ieu mah meumpeng eta aya Pak Haji gitu nya. Tiap desa kan kadang-kadang aya nu disebut sumber wisata sejarah gitu atau wisata religius gitu atau situs. Iya. Eta upami tiasa gitu lah. Tiasa ngahasilkeun mangrupi dana atau income eta lebetna ka mana eta? Pami di desa mah khususnya kanggo meningkatkan ekonomi itu teu tiasa ku pemerintah desa. Aya lembagana nyaeta BUMDes. Gitu. Tepuk tangan. Lu BUMDes. BUMDes teh naon, Pak? BUMDes naon tah? Badan Usaha Milik Desa. Abdi ge terang eta mah. Da kamari teh kenging bantosan kanggo ngadamel pabrik kerupuk. Sareng pengelolaan sampah teh biasana mah gitu tah. Jadi teh itu jentre terang sadaya gitu kumaha putaran danana gitu kan ya. Punten sanes guminter ieu mah punten ieu mah. Nganda RT teh maklum RT jomblo jadi rada sensi terus penasaran we gitu tah. Hatur nuhun tadinya kata kaitana sareng peran serta RT dina pembangunan terus sejarah kumaha RT ti mimiti zaman Jepang, zaman Belanda sareng zaman kerajaan kita. Ayeuna ningkat deui ye bahasana teh pembahasanana teh nyaeta kumaha peran serta desa dalam pembangunan gitu tah. Dalam pembangunan umpamana peran serta desa dalam pembangunan. Mangga ka Pak Haji. Punten sate acan kana naon tadi teh patarosan kumaha peran serta desa dalam pembangunan. Tadi teh acan tuntas. Nu kumaha? Anu ngajelaskeun RT kapungkur jeung RT ayeuna. Mangga bisi anu protes. Tadi ka salang ceurik Pak RT. Janten abdi ge ning jadi haru gitu kan. Nangis bombay tadi teh. Duka nangis bawang bodas, duka nangis bawang beureum. Diedit. Edit. Udah. Mangga diteraskeun. Nah, ai kapungkur mah nya RT teh disebutna organisasi sosial yang diakui dan dibina terus secara menerus oleh pemerintah. Nah, di zaman ayeuna mah RT RW itu henteu disebutkeun organisasi sosial
Tapi bagian dari kelembagaan desa. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aduh, aya kesempatan jadi kuwu berarti itu ya RT. Mun aya kesempatan gajina UMR. Tiasa teh gajinya RT UMR. Insya Allah tiasa. Insya Allah. Tepuk tangan. Syaratna desana kudu beunghar. Siga desa pada beunghar. Jamana baleunghar. Oh namina eta mah. Oh namina. Bisi teh jamina baleunghar sadaya. Eta teh ye nempuhkeun ye tadi ye Pak Haji tadi nyebat beunghar. Kumaha carana supaya desa janten beunghar? Tah, ieu nya. Ayeuna ngait sareng tadi nu diguykeun kelembagaan desa. Nya. Kelembagaan desa teh sabaraha ulis? Hilap deui. Hilap deui. Ieu ulis junior, abdi ulis senior. Sabab abdi mah ulisna tahun 80 nepi 87. Eta teh. Ieu teh ulis kieu-kieu ge. Mohon. Orang nomor 2 di desa. Gitu kan. Kapungkur teh. Kapungkur teh. Di mana eta teh di mana? Di itu di tebih. Di mana? Tebih pokona mah ti Baghdad kawetankeun lah. Oh, atuh eta mah parapatan Mekah. Tah, parapatan Mekah kawetan deui, ketemu Cengkareng ketemu Toh Cipali, tah ka Sumberjaya teh blen teh ka Buniwangi. Tah eta lembur teh. Jadi tetangga lah ka Mekah mah. Bikin teh pertigaan Jati 7 gitu. Mangga Pak. Naon tadi teh? Diteraskeun deui. Tadi teh naon tadi teh? Tidak sudah bukan organisasi sosial nya. lagi. Kelembagaan desa. Oh. Naon bae sih kelembagaan desa teh? Kelembagaan desa teh hiji aya pemerintah desa. Oh. Pakuwu sajungjang karawatna. Kan? Oh. Aya Pakuwu, aya Pak Ulis, aya Pak Bihi, aya Pak Raksa Bumi dan seterusnya kan gitu. Mohon. Hiji. Kedua aya BPD. Mohon. Badan Permusyawaratan Desa. Katiluna aya naon deui? Aya lembaga kemasyarakatan. Tah, RT teh bagian ti lembaga kemasyarakatan. Seueur aya PKK, aya Posyandu, RT, RW, LPM, MUI, Karang Taruna. Salah sahijina nyaeta RT RW. Sabaraha tadi teh? 3 nya. Kaopatna naon? Lembaga adat. Upami aya. Upami teu aya lo dipaksakeun, matak kena jadi lembaga goreng adat. Itu penting mah akur. Itu penting mah akurnya. Akur. Supaya RT aya tugas, aya fungsi. Lamun aya nu ngadat, RT bagianana. Aya riripuh, RT bagianana. Atuh ieu mah Aya berkat, Pak Ulis bagianana. Tah Pak RT gitu. apes eta. atuh ieu mah bek deui ka RT, bek deui ka RT. Atupan RT mah jabatan paling Ti awet zaman Jepang. paling handap ya zaman Jepang. Kieu contona. Presiden lamun teu sukses nyarekan gubernur, gubernur teu sukses nyarekan bupati, bupati teu sukses nyarekan camat, camat teu sukses nyarekan kuwu, kuwu teu sukses nyarekan kadus, kadus teu sukses nyarekan RW, RW teu sukses nyarekan RT, RT rek nyarekan saha. Ayo, caratan. Atuh kieu Wayarana teh. atuh kieu mah berarti RT kekesen. Ih kekese digateuna naon? Gaya. Ai kekese teh di mana-mana terkenal sanajan sakolana teu luhur, teu jago bahasa Inggris, tapi lamun kekese urang bakal panggih jeung bahasa Inggris welcome. Hartina kekese. Terus tong loba alesan Pak Sekretaris. Kekesen mah kekesen wae loba kokotorna. Gitu. Sabaraha teh opat. Nya opat. Naon deui lembaga nu aya? BUMDes tadi Pak Ulis. Ya kan hubunganna desa supaya beunghar kumaha nya? Mohon. Aya BUMDes. Aya hiji deui naon nu jadi lembaga teh? Kerjasama desa. Tah, jadi desa teh bisa gawe bareng jeung desa tatangga, 2 desa, 3 desa, 4 desa, 5 desa. Nya, misalna aya kepentingan anu bareng ye, boh bernuansa ekonomi, boh henteu ekonomi nu menghasilkan uang atau tidak menghasilkan uang, ye bisa kerjasama. Tah eta tata kieu kita. Nu tadi upami nu nuansa ekonomi mah wargi dumai terang sadaya nya. Kaitan sareng ekonomi mah nya. Terang teu? Paham. Terang teu? Kan diterangin teu. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Perlu diayakeun TBM ieu mah ya.
membaca masyarakat. Aduh eta potol apa tali deui eta mah. Tah kerjasama nu teu aya nuansa ekonomi teh kumaha tah? Tah, seperti kieu nya. Desa jeung desa kan wilayahna teh luas. Mohon. Misalnya ya, keur ngajaga keamanan. Ngajaga keamanan kan lamun sadesa bae, desana berbatasan langsung di dieu dijaga, Mohon. di dieu jebol. Tah kumaha upami nu desa saling berbatasan teh bikin membuat kerjasama antar desa keur ngajaga keamanan. Oh, supanten teu tawuran gitu. Nya teu tawuran, teu aya bangsa, teu aya maling. Kan gitu. Aya deui kan, misalnya ya nya, di tiap daerah teh, di tiap desa sok aya kan, zaman kurang waras, jalma gelo teh. Duh, kadang-kadang jalma gelo ti Padamatang diantirkeun ka desa Ciwiru, ti Ciwiru diantirkeun Cidahu, ti Cidahu puterkeun deui ka Padamatang. Kan muter bae teh jalma gelo keur magelo diputer-puter tambah. Tambah-tambah. Jika nama Pak Ulis Padamatang gitu ya. Perintahna ya kadang-kadang di Ciwiru teh nu gole loba pisan sampai 20. Di Padamatang sih namanya. Tah, upami loba di Ciwiru, ampihkeun deh ka Cidahu. Kita kerjasama gitu, Kerjasama. antar desa. Oh, diampihkeun deui. Eta tuh jol-jol ka pendopo eta mah. Nah jadi gitu, desa, RT, RW, jalma gelo ge diurus. Makanya beruntung pamong desa, RT, RW di Cirebon mah geus bersih teu jalma gelo. Duh, jadi kieu. Teu jalma gelo Cirebon mah. Kieu. Eta teh upami aya jalma gelo kitu teh. Eta nah keluargana teh teu ieu gitu teu nyusulan teu milarian. Kan orang jalma gelo. Dipikeun we kitu nya. Nya henteu dipiceun ge da bisa miceun sorangan. Ieu mah bisa-bisa RT nu gelo ari kieu mah mikiran terus kieu Nya mah. matake di Cirebon mah teh jalma gelo Pak RT. Sabab ayana wong edan di Cirebon mah. Lah, Podo bae. ya pada lah pamirsa warga Dumai Sadaya. Pak Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bisa ngabodor. Aduh kieu pejabat nu kieu nu deket ke masyarakat teh kedua diangkat bupati. Kena diangkat bupati. Aduh. Kayak 20 tahun nu ka Kapayun diangkat bupati. Pensiun paling ya. 20 tahun mah ieu. Bagian anak incu eta. Kieu tadi tos menarik pisan ya. Tertarik pisan ya. Aduh alhamdulillah Pak Diki hatur nuhun ya. Nu tadina teu terang jadi terang ayeuna teh. Nu tadina samar-samar jadi jelas ayeuna mah. Kumaha tata aturan dina desa RT RW terus dina bantuan kumaha carana desa supanten jadi desa swasembada tos diterangkeun tadi ku Bapak Haji Paru. Nah tadi teh aya menarik. Lembaga adat desa tah. Aduh. Kumargi kieu Pak Haji. Di tiap desa teh nyondong adat-adat nu tika pungkur sampai ayeuna terpelihara tapi tidak ada di bawah naungan. Janten wargi teh nya ngayakeun adat teh nya masing-masing we gitu. Ya. Teu aya wadahna gitu teh eta kumaha tah. Nah, kieu nya dina aturan ngeunaan lembaga kemasyarakatan, boh lembaga adat. Mohon. Nu namina lembaga kemasyarakatan, lembaga adat teh dibentukna ku saha? Ku desa. Atas prakarsa desa, atas prakarsa masyarakat. Mohon. Pertimbanganna naon? Kahiji dibutuhkeun. Mohon. Nya, butuh urang teh ku lembaga eta teh. Nya. Kadua, nilai-nilaina masih aya. Seperti kapungkur, aya gotong royong, lamun aya nu naon ngadama rorompok itunya, ngaruwagan segala macam. Ta eta kan aya adat-adat. Cuma ku urang teu dilembagakeun. Mangga dilajeng Pak Haji. Nah, tadi kaitan aya adat warisan leluhur nu ayeuna masih aya. Eta teh aya nyata di masyarakat, tapi geuning teu aya wujud lembagana wadahna. Mangga dibentuk ku desa. Tiap desa, tiap wilayah pasti benten-benten gitu nya. Aya nu kumpulan bade hajatan, itu tah semua lembaga. Di mana aya nu bade hajatan pasti ngariung, ngumpul, guyub. Tah eta kan teu dilembagakeun.
cik naon eta teh nu kitu namina gitu kan. Ah, mohon eta teh. Itu cemberut wah, eta ti tadi lu. Enggak dikenalin sih. Oh, gitu. Aduh. Ayo bareng-bareng. Alia ngambek. Alia Ngambek. Iya. Aya nu gelis kawanti-wanti endahna ka bina-bina. Lir bidadari turun ti langit. Alia, sekretarisna Pak RT. Aduh, ngambek ya Pak Haji. Ari ieu teh sekretaris Pak RT. Mohon. Keur Pak RT mah jadi berkah boga sekretaris Alia. Mohon. Tapi Alia nu musibah boga RT siga bapak. Sakantenan bae pameh kitu mah kopiahna dibuka lah. Tuh. Serap RT, serap. Oh, lah kitu mah. Tah. Aduh. Sekelas Pamirsa warga Dumai, Pak RT rada deg-degan. Kusabab tamu podcast, tamu Pak RT teh pejabat, rada deg-degan. Jadi nyari host asa aduh kumaha kitu teh. Punten Pak, aduh Pak Ulis, Pak Haji punten ieu teh. Mangga tadi teh bahasan lembaga adat desa. Tah urang ayeuna langsung kanwa peran serta pembangunan desa, ya pemerintahan desa gitu kan. Jadi pertarosanana teh nyaeta peran serta pembangunan desa, ya gitu bae. Oke. Ya. Nah, upami ngabahas peran serta pembangunan desa. Peran serta pemerintah dalam pembangunan desa. Peran Gitu. serta pemerintah Dalam pembangunan desa. pemerintahan desa. dalam pembangunan secara Global. menyeluruh, kan gitu. Nah, salah satu bapak proklamator kita, Bapak Muhammad Hatta, pernah ngadugikeun kieu ya. Jakar Indonesia itu tidak akan terang benderang oleh satu obor yang ada di Jakarta. Tapi Indonesia akan menyala, akan berkibar oleh lilin-lilin yang ada di desa. Oh, eta teh aduh mengandung makna filosofis. Luar Aduh, biasa, bon. luar biasa. Warga Dumai sadaya terang teu filosofis. Terangna kue lapis wae nya. Mangga Nya. lajeng. Ayeuna kumaha nya? Kan aya paribahasa. Mohon. Desa sehat, negara kuat. Desa kuat, negara hebat. Jadi lamun urang Indonesia yang maju, nu maju teh kudu urang desa heula. Sabab Indonesia teh jumlah desa na tos 75.000 lebih. 75.000 lebih desa coba. Aduh, eta lamun sadesa samediar sabaraha eta teh. Ya. Mohon. Nah, kumar kitu dina rarga pembangunan teh ye. Kedah ngait bahasa gaya nama kedah aya sinkronisasi. Ya. Jadi antara rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan provinsi, rencana pembangunan kabupaten, sareng rencana pembangunan desa teh kudu sauyunan. Ulah nu hiji ngaler, nu hiji ngidul. Kan teu raos Pak RT ge sareng pamajikan. Mun pamajikan sare ngahareup ngidul, Pak RT ngahareup ngaler, raos teu? Eta geuning can terangeun Pak Haji teh RT jombo gitu. Kumaha ieu Ieu teh mengeluh teh promosi. sakantenan Oh, teh sakantenan. bade didagangkeun Jadi gitu. sapisan-sapisannya Mohon, mengeluh mohon, sambil mohon. promosi gitu kan ya. Mohon, Tah mohon. tadi dukun ngait supaya nyambung pembangunan teh. Mohon, Makana ti pemerintah itu setiap tahun sok masihan pedoman. Pembangunan nu kudu desa teh naon bae yeuh. Nya sapertos misalnya yeuh. Mohon. Zaman Covid, anggaran desa kedah ngagarap Covid. Nya kur prokesna, kur satgasna, kur penyemprotan, kur masker segala macem. Nu terdampakna masyarakat kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan di pasihan BLT.
bantuan langsung tunai. tunai cung cereng RT ge sigana kabagian. Kabagian teu. Bagian. Pira aku nu babagi teh kabagian. Da ieu mah RT ikhlas lillahi ta'ala. Sok sial teh nya. Sosial. Aduh kasuat-suat sosial teh. Tah, Nya eta maksudna berkesinambungan teh. Contoh deui nya, contoh deui gitu kan. Karena ternyata Indonesia ayeuna penduduk makin tambah. mohon. Sok sanajan lamun ditanyakeun ka Bang Haji Roma Irama mah, Bang Haji, penduduk Indonesia sabaraha? 135 juta. Eta lagu teh acan diedit nepi ka ayeuna. Kedah nama diedit. Kedah apanya? diedit gitu. 250 juta gitu dah. Gitu. Jadi tetap bae 135 juta. Punten ieu. Iya Pak Ulis teh penggemar Bang Haji ya teh. Oh gitunya. Mohon tadi pas Pak Haji nyanyi gitu. Teh ketuk tuk gitu teh sampai Tapi da aya potongan. Potongan aja. Dari sisi wajahna mohon. soneta banget. Galing muntang. Tapi kan tadi teu acan dirobih kan laguna. Mohon. Nah, entos. Ayeuna kumaha aya lagu pembaharuan. Oh, pembaharu. Eta mancingnya ternyata soneta Mancing. banget bener. Tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Tak upami Pak Haji ya, Pak Hajinya. Eta sedangna ka musik naon eta teh? Ah sagala we musik audio mah. Oh, Pokoknya musik itu apapun musiknya harus kita nikmati sanajan teu ngarti. Ai keroncong teh can dahar. oh, eta mah keroncongan, keroncongan. eta mah. Punten, mangga dilajeng deui eta. Nah, urang luwihan deui Mohon. tadi pembangunan kudu ngait. Tadi manakala terjadi Covid kan ieu pandemi bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Kabayang lamun pemerintah pusat ngagarap Covid, kabupatenna henteu, desana henteu. Moal jeujeuh pamoal berhasil, bukti Covid berhasil diatasi. Terus naon deui? Tadi penduduk makin banyak. Perumahan di mana-mana, lahan berkurang. Pasti terjadi krisis pangan. Oke teh. Eta matak ieu. Pak RW galau teh lain sagalau-galona. Galau mikiran tadi nu disebatku Pak Haji tadi. Lahan pertanian menjadi sempit. Iya teh negara urang teh negara industri teh negara pertanian itu maksudnya teh. Nya kudu maju babarengan. Sabab ieu eta kamari gitunya. Ka dieu hadir tah RT gitu. Nya eta sami cenah. Teu aya generasi nu macul, cenah teu aya generasi tandur, teu aya generasi ngoyos. Tak kumaha carana supaya nyiptakeun generasi eta teh Pak Haji tah. Generasi macul. Generasi macul gitu. Kita berarti maculna dimodernisasi, diperbaharui, ulah macul kieu make alat Traktor gitu. traktorna kan masih biasa traktor tangan. Mohon. Engke mah buah aya traktor full AC. Ya kan? Mohon. Nyemprot ku mesin, mesinan teu mesin kompak ieu engke mah mungkin siga mobil penumpang di ASEAN nyemprot ti luhur atau ku drone. Mohon. Nya. Mupuk war teu diawur-awur, teu aya ngarambet. Mohon. Gitu kan? Wah, ternyata Pak Haji, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, visioner. Tepuk tangan. Visioner. Naon visioner teh? Ngomongkeun nu teu acan kapanggih euy. Nyarios nu teu acan aya. Oke. Contoh deui Mohon, tadi mohon. nya makana pemerintah aya program ketahanan pangan. Ta program-program kitu teh lamun dilenyepan urang mah lain mengangkangi kewenangan desa, tapi mengingatkan tugas urang. Ya. Nah. Ketika lahan pertanian berkurang, kemungkinan ke depan akan krisis pangan. Negara hadir, saha negara teh
sanes Pak Jokowi bae, termasuk Pak Ku, termasuk Pak Ulis, termasuk Pak RT di desa. Hayu atuh urang di desa kumaha ye supaya produksi pangan urang ningkat deui. Alhamdulillah RT disebat heuy. Tah, upami Pak Ulis bade nambihan gitu. Peran serta pemerintahan desa dalam pembangunan kumaha tah? Biasa nyesek heula, Pak. Oh, mangga. Aduh. Mun Sugan tiasa nyesepit teh. tiasa tuh dong. Tapi mana ganti jadi banjunun ka Pak Ulis. Tok atuh dah. Tapi emang nu paling enak tuh rokok teh merek Cik Ah. Naon atuh? Cik Ah sabatang. Sebari jeung teh nyabutna teh sudah nyabut keris teh sereset hiji-hiji gitu lah. Tiasa diteraskeun. Tah, mangga. Kan abdi teh mireng teh ieu teh sekretaris RT. Tak ari sekretarisna desa, naon sebatna gitu. Atuh gaduh henteu di desana. Henteu saumpamana gaduh, sekretaris gitu. Sekretaris Ulis. Bapak punten. Heeh. Kalau sebagai generasi muda, kalau ingin ikut serta berpartisipasi dalam membangun desa itu, apa sih yang harus dilakukannya? Narosna ka saya. Ka Pak RT. Atuh, enggak. Enggak level ya nanya ke Pak RT mah. Enggak level. Enggak level Pak RT heula. Japri saja ntar. Ke bapak-bapak yang dua ini dong. Oh. Saya jawab dulu ya. Mangga. Karena ini pertanyaan dari generasi muda jadi wajar naros teh. Ieu pemuda hayo ngabangun desa kumaha carana. Nah, gitu nya. mun nu diantos teh eta gitu. Nah, kieu Pak. Pemuda itu tiasa mengambil bagian dalam pembangunan. Ya, tiasa mengambil bagian. Kumaha naon pemuda aya nu disebat tokoh pemuda. Mun. Ya. Jadi tokoh pemuda teh saha? Da teu aya SK na ari tokoh mah. Ieu abdi tokoh, ieu abdi tokoh. Ngaku teu aya. Teu aya plangna tokoh pemuda. Eleh keneh ku tokoh bangunan, aya tokoh bangunan. Gitu ya. Eta pamit tokoh pendidikan gitu Tah, nya tokoh pendidikan jadi jama anu berkecimpung, anu punya peran kalau ngamajengkeun pendidikan. Henteu terbatas ka guru bae. Urang masyarakat biasa ge aya kepedulian ke pendidikan tiasa jadi tokoh pendidikan. Pak Diki tokoh internet bari internet. Ya, kembalinya Mohon, di mana peran generasi pemuda tadi tokoh pemuda Mohon, bisa ambil bagian. Kelembagaana aya Karang Taruna, aya remaja masjid, aya Irmas, aya naon di kan seueurnya. Mohon. Aya perkumpulan sepak bola, aya nama komode, aya petani milenial. Isina barudak ngarora anu gaduh perhatian fokus karena kumaha ngembangkeun pertanian. Tah, di mana peran pemuda? Tadi Pak Ulis tos ngadugikeun. Di desa teh setiap tahun, setiap masa jabatan kepala desa baru ngadama perencanaan. Aya RPJMDes nya, rencana pembangunan jangka menengah desa. Kapungkur mah genep tahun, ayeuna 8 tahun. Aya RKPDes setiap tahun. Tah, pada saat perencanaan sok pemuda bade kumaha ulah kieu para pemuda teh. Punten. Wah, itu wargi Dumai sadayana pemuda ya. Regepkeun nya ya. Regepkeun nya ti Pak Haji ya. Bandel kadang-kadang mangga Pak Haji. Nah, ulah kieu pemuda teh. Bade Agustusan, bade ngakeun acara olahraga, hiburan, proposal. Telepat gitu dah pemudana teh gaduh artos. Itu ada Haikal, Yudi, Sobrinya, Amah. Wajah-wajah proposal itu. Aduh, tuh kenging tandes tuh. Oh, teu kenging tandes teh. Aduh, udah mau. Tuh mangga dilanjut. Nah. Jadi kieu, Pak. Para pemuda jangan jadi generasi cengeng, jangan jadi generasi proposal, tapi jadilah generasi muda yang produktif. Kumaha carana aya desa? Pada saat musyawarah desa, musyawarah pembangunan, sok pemuda
naon nu bisa dilakukan ku urang ajukeun ka desa. Mohon. Kapireng teu tah warga Dumai sadayana. Kapireng teu. Eta proposal nu tos janten bade diedarkeun teu tah. Cairkan pami aya. Mangga. Nah, jadi supaya para pemuda termasuk nu sanes ibu-ibu kaum wanita supaya para pemuda teh terang ye naon nu urang rek digarap. Urang kudu ngaji diri ka hiji. Urang gaduh naon di awak urang boga kabisa naon. Minimal lamun urang teu boga kabisa boga kahayang. Nah, eta nu penting mah kahayang heula tah. Catat nu penting mah naon? Kahayang. Mangga diajeun. Kudu boga cita-cita. Cek paribasa mah cenah bercita-citalah atau bermimpilah setinggi langit. Kalaupun jatuh akan tidur di atas bintang-bintang. Wih, mitis banget. Sastrawan. Daripada ngimpi di bibir jurang bermusep. Pas urang hudang gudubrag kecebur ka leuwi. Nya. Mun. Jadi supaya urang bakal apa ku naon nu urang rek dikerjakeun, urang kudu ngaji diri. Urang boga naon? Urang teh bisa naon? Gitu. Hiji eta potensi. Mun. Kaduana, urang ege kudu apa naon masalah nu dihareupan. Nya, contoh ye nya dina saat perencanaan teh pakuwu musdes jeung masyarakat. Kadang-kadang punten masyarakat teh. Masyarakat butuh naon? Butuh jembatan, butuh jalan, butuh pos kamling, butuh pos yandu, butuh naon deui, gitu kan? Eta teh can karuan, Pak. Anu didugikeun teh pangabutuh. Boa eta mah ukur kahayang. Tatangga desa ngahot pik jalan, urang ge hayang ngahot mik jalan, hayang. Oh, mohon. Ya. Berarti benten antara kahayang sareng pangabutuh teh benten. Benten deui sareng cita-cita teh benten deui. Nya cita-cita mah teh langsung luhur eta mah nya. Ari cita-cita teh kahayang. Jadi hayang naon. Tapi urang sadar nya keur ngahonta kahayang teh urang dibutuhkeun naon. Contoh kieu Pak RT ye nya. Misalna ye SIM kuring nya boga artos ye 1 juta anda dompet teh. Jalan-jalan bae, ulah nyebut mereknya. Jalan-jalan ke mall. Nu aya di pasawahan. Nu aya di Padamatang. Nya aya mall kan? Aya. Nya boh mall, lor boh naon kan gitu nya. Kameramen tukang mall ieu nya. Nyandak artos 1 juta. Tapi urang teh apa pangabutuh teh naon? Nepi ka mall ningali HP anyar hayang. Ningali lamun istri daster hayang, ningali naon deh hayang, jadi kahayang 100.000 CF artos menang barang, tapi ieu teh kahayang bungkul lain pangabutuh. Padahal nu butuh ku urang mah beas 3,5 liter, minyak tinggal saparapat, gula CF, gas. Listrik terus bernyanyi tatitu tak eta pangabutuh. Mun. Nah gitu deh pemuda. Ya urang butuh naon? Urang pemuda ya di Padamatang aya pemuda 10 urang. Lulusan mah lulusan SMK. Tapi teu acan gawe di industri. Teu acan bisa berkarya sendiri. Kunaon? Gawe ka perusahaan teu ditarima, testingna teu lulus. Kunaon teu lulus? Ditinggali cenah rankingna teh 20 genep. Lumayan. Ai pesertana 25 kan dah. Mun. Tah urang rek berkarya. Teu boga keahlian. Nya. Eta di kumaha tah, Pak? Berarti kan masalah nih. Pemuda lulusan SMK aya kahayang maju, kahayang berkarya. Masalahna tidak punya keahlian. Berarti ngajukeun tak ka Paku kami para pemuda hoyong aya pelatihan keur naon supaya kami para pemuda bisa berkarya. Sok atuh cek Paku teh ye lamun Pakuna visioner. Nya ulah di naon tadi teh cenah visioner. Tah
Sakrab dia, Pak Haji. Tadi tos disebat-sebat gitu masalah pensioner gitu. Iya pemuda-pemuda di dia, nu kempel di dia gitu di warga Dumai, eta kaitanna jeung pemuda-pemuda nu aya patula patalina sareng ekonomi kreatif ieu teh. Nah, kumaha eta carana umpamana pemuda-pemuda di dia teh hoyong cenah aya pelatihan kamera cenah tah. Ieu benten pengajuanna. Hoyong pelatihan acting cenah. Sobe itu pasti hoyong pelatihan acting teh. Ya, terus hoyong cenah ge pelatihan tata suara eta kalebet teh teh. Kalebetnya. Kalebet. Pokona naon bae anu matak bisa ningkatkeun, bisa ngaronjakeun keterampilan masyarakat, pemuda boh saha bae eta kalebet karena upaya pemberdayaan masyarakat. Eta usulan pemuda diterima. Sok hayang naon nya. Rek pelatihan perbengkelan, rek pelatihan komputer, pelatihan servis HP, pelatihan tadi acting, Kameramen. tahun kesenian. Bisa. Punten lah ya. Pak RT bingah pisan kieu mah. Cita-cita Pak RT nu hoyong wargina teh tiasa tari, tiasa acting, tiasa kanu kamera, tiasa kanu still foto. Tiasa pelatihan teh diajukeun cenah. Nya. Tah siap-siap je, siap-siap ke didata sawahe nu hoyong kanu kamera kitu nya. Kanu tari sareng kanu foto. Tapi syaratna. Duh. Kieu ye kieu. Syarat dan ketentuan berlaku. Kieu hari ngomong sareng pejabat teh kieu pasti aya syaratna. Tapi syaratnya dan tuh ada yang pendaftaran teu, Kumaha untuk kudu setor embe teu nya. Syaratna kieu. Ke lamun tos berhasil ya, si pemuda ulah incah ka kota. Mentang-mentang orang gus pinter jadi juru kamera, jadi penata suara, jadi montir mobil, montir motor, montir elektronik. Gus pinter, gus jago, dididik, dibiayaan ku desa, gus lulus, incah ka kota. Atuh da gaji nah. Iya Pak, gajinya kan tadi, ya. Orang milik potensi. Contoh udah gampang ya. Ayeuna di desa, aya sabaraha bangunan rorompok bumi rumah aya sabaraha. Ya, Aya 500. Mohon eta. Tiap rumah aya motor henteu. Contoh gampang ya mah. Aya motor henteu. Aya sabaraha sarumah motor. Minimal hiji rata-rata. Da moal ka hitungan. Pak RT mah teu gaduh motor. Teu gaduh motor. Teu kacian deh lo. Naik motor lagi tertiasa. Harus ngomong teh sacuam-cuam. Dari motor mah kumaha kabutuh teh bisa naik motor keur naon beli motor. Bohong. Oh bohong. Bohong teh sanu bohong. Itu udah bohong. Lajeng. Ya lajengnya, contoh tadinya. Yo di desa teh aya 500 rumah, aya 500 motor. Aya motor mun jalan teh cukup bensin, teh cukup oli. Kudu diservis rutin bulan tiap 3 bulan misalnya nya. Ayeuna lamun 3 bulan diservis rata-rata 500 dibagi 3 bulan sabaraha. Ayo, cobaan ya nu ranking 20 genep ti 25 sabaraha 500 dibagi 3. Mohon. Anya aya kana 100 sabaraha. Ayo. Eta. Di kotrat Di jumlah ayeuna kana jam 117 miliarnya kurang lebih 117 eta sabulan nyerpis. Bayangkeun biaya nyerpis sakali sabaraha. Makana supaya eta bengkeana laku, pelatihan ti desa ulah kapalang, ulah tanggung. Ulah lip service geus nu penting mah aya pemberdayaan. Sabaraha latihan montir motor 3 juta. 3 juta latihan montir motor mah paling bisa nambah. Ngompa angin nya. Atau lamun ngabongkar mesin, terima bongkar, tidak terima bangkrut. Jadi ulah asa-asa Pak Oli sarmaknya bayan pemuda tadi, bengkel motor sabar bayana 200 juta. Geuning gede teuing barudak ceuk paku teh. Atuh supaya pelatihan teh ulah tingkat dasar bae. Sabab tingkat dasar mah tadi palingna bisa teh nambah ban.
tingkat dasar, terampil, mahir, hebat. Tepuk tangan cangkok Pak Haji. Mohon aduh. Tah eta mudanya. Cenah geuning kana bengkel piraku. Ieu nonoman istri ngabengkel. Naon bae? Pelatihan Aya foto keneh. model penginten eta Pelatihan mah. foto modelnya Oh, keur di majalah eta. Trubus, boh naon kan tiasa. Ada anjeun nama fotogenik, geulisna teh lamun dipoto di pinggir tangkal jeruk. Eta fotogenik. Aduh, ieu teh reug-reug pisan ya wengi ieu teh Pak RT ya. Kadongkapan narasumber nu masihan wawasan nu luas. Ternyata Pak Haji Faruk teh terang ekonomi kerakyatan, terang skala prioritas dina masalah pembangunan. Aduh, host sampai deg-degan. Aya kopi. Eta Pak Haji terus di pasien kopi. Aya, Cak. masih aya. Oh, ayahnya. Kopi kapal perang. Oh. Paulis panginten itu pada nambihan gitu tah. Perkawis naon Pak? Eta perkawis mengenai tadi pembangunan desa terus bagaimana untuk memberdayakan peran serta pemuda dalam pembangunan gitu tah. Janten kieu nya Pak. Mun Pamino namina pembangunan di desa itu untuk sebatna teh henteu ngabangun gedung, Mohon. irigasi, Mohon. jalan dan sebagainya. Itu kan aya pemberdayaan masyarakat, aya pembinaan masyarakat dan sebagainya. Sapertos tadi berarti kan masuknya pemberdayaan masyarakat. mohon. Sapertos sekarang taruna ngajengkeun bade pelatihan naon, Mohon. tapi eta teh kedah didukung ku perencanaan. Perencanaan anu mateng gitu kan. Upami urang tadi sebatna paduka hayang gitu Mohon. kan. Nya moal jalan ka payuna gitu. Mohon. Yaten kudu direncanakeun ieu teh periogina teh naon bae, anggarana teh sabaraha. Mohon. Terus kan diajengkeun ka Pakuwu. Mohon. Lah disepakati sareng BPD, sareng tokoh masyarakat gitu. Termasuk Pak RT. Aduh Pak RT mah terang beres wae lah. Aduh, di tadi itu tos ngabahas masalah peran serta RT RW dalam pembangunan. Peran serta desa dalam pembangunan Indonesia. Ayeuna teh hoyong terang tah ye. Pak, peran serta pemerintahan daerah dalam pembangunan teh kumaha tah? Tah upami nyarioskeun peran serta pemerintah daerah dalam pembangunan. Mohon. Tadi nya kembali deh urang bahwa pembangunan di pusat nepi ka desa kedah nyingkron. Sami di daerah oge nya nalika ngadama perencanaan boh RPJMD, boh RKPD. Ieu kedah ngait ka pembangunan nu di tingkat luhurna supaya nyambung jalanna bareng. Gitu nya eta keur nyokong karena pembangunan anu sifatna menasional. Tah ayeuna kumaha peran serta pemerintah kabupaten keur pembangunan di desa nya. Eta tangtos aya kewajiban pemerintah daerah keur ngamajukeun desa. Tadinya nu namina ngabangun teh sanes fisik bae. Termasuk ngabangun kesejahteraan masyarakat, ngabangun kesejahteraan perangkat, ngabangun kesejahteraan sanesna. Mudah-mudahan dugi ke iraha mah bisa ngabangun kesejahteraan RT. Alhamdulillah, RT disebut deui. Ngan duka ke kacapena teh nah 20 tahun deui keur RT mah gitu. Aduh, ieu Nah mah 30 tahun deui. pensiun wae kitu nya jadi RT pamikir mah nya. Duh, bek deui ka RT, bek deui ka RT ieu mah ieu. Tapi teu naon-naon. Ibadah, kerja sosial kayaknya penting meureun dibayarna di akhiratnya. Amin. Amin. Surga tos dengan tosan cenah. Kanggo Pak RT. Mohon cenah. Kayak buat itu RT deui. Aduh, RT. Terus dulu tuh, bisa we Pak Haji mah. Paur hari ini ngabahas tuh gitu teh paur euy. Lah kieu Pak Haji ya. Tadi teh ya kasebat-sebat cenah pembangunan desa tah. Peran serta BUMDes dalam arti kata efektivitas BUMDes bagi kemajuan desa itu apa gitu. Ya. Tah ini nyeros BUMDes kieu nya. Mohon. Visi undang-undang desa teh nya Mohon. nyata mewujudkan
desa yang maju, mandiri, sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Nah, demokratis dan berkeadilan eta. Nah, demokratis ieu henteu mung ukur dikaitkeun kana urusan pilihan, pilih memilih. Boh pilihan kepala desa, boh pilihan kepala daerah jeung sanesna. Termasuk pada saat urang ngarencanakeun kudu aya demokratisna, ulah kahayang paku wungkul dilaksanakan tuh masyarakat, tuh pemuda, tuh kaum wanita, tuh petani, tuh pedagang, bahkan jamaah anu tanpa daksa ge kudu diperhatikeun, kaum disabilitas teh termasuk nu jomblo kudu diperhatikeun. Bok deui ka RT ieu mah. Ya. Meureun eta teh pan ari aya kartu baheula mah aya kartu keluarga miskinnya gakin eta upami kartu RT jomblo tiasa teu eta Aya SKTM. maksudna Surat keterangan tidak mampu menikah. Pak RT wajib nama Pak. bok deui ka RT tuh. Aduh, ieu mah ya bener-bener podcast teh ieu mah senjata makan tuan. Penting ieu mah ya. Salah lawan. Aduh. Salah lawan Pak RT. Ali Aya udah Saya mau nanya. nanya lagi ini. Tadi ge kieu Pak RT teh teu bijaksana. Tadinya Alia naros. Nah, cenah. Kuno ditaros ku Pak RT teh. Alia puas henteu kitu. Oh, mohon. Eta mah puas bae. Puas bae. Mun. Da lamun teu puas abdi mah sanes alat pemuasan. Aduh, eta ti tadi teh sekretaris Pak RT teh rada curi-curi pandang sareng Pak Haji teh. Rada kedap-kedip ka Pak Ulis Oh, kitunya? Teuing bade naon eta teh? Atuh da alien mumpung nanya Pak RT. Oh, hoyong naros. Sok, naros, sok. Dikinten teh bade naros teh. Nomor HP. Enggak dulu ah. Cak mangga atuh Alia. Gitu. Sepengetahuannya Pak Sekdis nih, adakah contoh desa yang paling berhasil ideal dalam membangun desa? Oke. Jadi contoh desa yang berhasil, ya, kunci keberhasilan pembangunan desa itu terletak pada kekuatan sendiri. Eta kata kunci. Ya. Sebab upami teu ngandelkeun kekuatan sendiri, ya, itu hasilnya rata-rata. Sebab setiap desa kreatif teu kreatif, ADD pasti turun. Dede pasti turun. Turun ti luhur ka handapnya, sanes angkana turun. Jadi cair lah bakal menang. Desa menang ADD, desa menang Dede. Sabab eta mah hak anu dilindungi undang-undang nya. ADD hak desa 10% minimal, tidak dana perimbangan dikurangi DAK ti kabupaten. Dana desa oge eta 10% tidak di luar dana transfer daerah, tapi eta mah secara bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Aya deui bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah itu 10% minimal eta hak. Ya, hak desa. Nah, gitu ya. Jadi aya naon kaitan pendanaan pembangunan anu sumberna tina dana transfer. Tadi kembali kumaha sih nu idea ngawangun desa teh kita punya kekuatan sendiri. Jadi orang tiasa ngabiayaan henteu ngandalkeun dana ti pusat. Walaupun dana ti pusat ti kabupaten pasti cair nya. Jadi orang kudu aya pendapatan asli desa tah dina istilah keuangan desa mah. Naon pendapatan asli desa? Nyaeta pendapatan anu diperoleh ku usaha desa. Sapertos tadi contohna aya BUMDes, badan usaha milik desa. Nu namina usaha pasti mencari keuntungan. Walaupun mencari keuntungan ieu sanes jadi tujuan pokok, tapi ujung-ujungna kedah mampu mensejahterakan masyarakat. Supaya bisa kitu kumaha? Pimpinan harus hadir memberikan solusi terhadap permasalahan. Pemimpin harus hadir membawa visi. Pemimpin harus hadir membawa inovasi. Nah, sok sanaos teu acan gaduh inova. bak deui ka RT ieu mah ya.
Aduh. Hatur nuhun pisan ieu teh. Ieu teh acan tuntas geuning hatur nuhun bae. Nyatos nerangkeun ka abdi. Oh gitu. Nu narosna pisan ge teh. alia sanes Pak RT. Numpang keren bae. Bak deui ka ente ngiluan Nah. bae ka alia lah. Nah, jadi desa yang ideal itu ya, yang bisa mampu membiayai dirinya sendiri, mandiri. Mandiri dalam artian bukan hanya sekedar angka-angka. Si dina IDM desa mandirinya sebab terpenuhi syarat-syaratnya, tapi mandiri teh ke lebih yang betul-betul realistis. Desa teh ye saupamina, saupamina ye. Dana desa dicabut, ADD dicabut teh aya. Desa bisa ajeg, bisa jalan. Sabab naon ngagaduh penghasilan. Supaya gaduh penghasilan kudu inovasi. Punya penemuan-penemuan baru, punya upaya mencari sesuatu yang lebih hebat lagi. Desa itu ketika desa tidak punya potensi, dia mampu menciptakan potensi. Kan aya kieu nya, aya nu ngagaduhan potensi diolah dengan baik, hebat. Tapi aya deui desa teu ngagaduhan potensi, dia menciptakan potensi. Dengan kreativitas, dengan inovasi dan berhasil, itu lebih hebat lagi. Gitu. Kumaha Alia? Puas pisan. Puas. Kedah puas atuh. Eta teh nyarios puasna teh sampai puas pisan. Biasa aja Pak RT. Biasa dong. Ieu terus biasa pisan ieu. Jadi teh. lamun Enggak, Alia Mas. mun Alia puas mah teu kedah ngaleueut ku Kubima. Oh, eta mah jakban pangintennya. Teu beda sabab ari ku Kubima teh teh singgetan. Oh. Ku Kubima kurang kuat bini marah. Tapi dah jomblo mah moal ngarti, moal ngarti. Hatur nuhun pisan Pak Haji sareng Pak Ulis. Alia sudah puas? Puas banget atuh. Oh, puas banget. Ya, sekali deui hatur nuhun pisan ka Pak Haji Ahmad Farouk selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan anu tos ngabejer-beaskeun, tos nerangkeun centre pisan ngeunaan pembangunan desa, langkah-langkah pembangunan dan kualitas desa seperti apakah yang disebut dengan desa swasembadanya Pak nya. Mohon tak. Ada satu yang harus digarisbawahi tadi. Cita-cita itu perlu. Keinginan juga boleh. Tapi harus menjadi kebutuhan. Di situ itulah nanti ada yang namanya keseimbangan dan paham akan segala prioritas. Oleh karena itu, malam ini saya RT Sukardi selaku tuan rumah nuhunkeun dihapunten nu sageung-ageungna Pak Haji Ahmad Farouk sareng Pak Ulis, Alia juga ya. Bilih eta aya cariosan-cariosan nu teu merenah di mana gitu tah. Nu matak nyeri ka nu hate gitu tah. Muhun abdi nuhunkeun dihapunten nu sageung-ageungna. Pamirsa sadaya, warga Dumai, ini tadi adalah episode yang kelima tentang bagaimana pembangunan desa dan pembangunan Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.